Kodratna manusia diciptakeun ku Allah mah ngan aya 2, lamun teu jadi lalakinya awewe. Moal aya nu ngaranna Allah nyiptakeun jelema terus statusna jadi gay, lesbian, homoseksual jeung sajabana eueuh. Ngan 2, mun teu lalaki nya awewe gitu. Ieu urusan nu geus jelas di kalangan para ulama, urusan nu geus jelas di kalangan umat Islam, tapi kiwari justru anu ngaranna LGBT teh dianggap kodrat. Ceunah mah ceuk anu ngajieun undang-undangna ge LGBT teh memang geus kodrat gitu. Jadi ieu teh sabenerna saha anu salah, saha anu bingung, saha anu teu bener, saha anu mahiwal. Kumaha ceuk netizen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papendak deui abdi Kang Gun-gun sareng Kang Made di Bruk. Kang Mer, di di mimiti muncul rame-rame urusan rek datangna Coldplay ka Indonesia. Terus isu naik nepikeun ka urusan yen si Coldplay teh pro karena LGBT. Terus panas kali itu kan dia aya isu LGBT asup ka sakola jeung sajabana, termasuk kamari Mahfud MD ngaluarkeun statement anu intina LGBT kodrat, walaupun diklarifikasi ku manehna yen statement ieu lain statement murni manehna, tapi ieu ceuk undang-undang. Ceuk nu nyieun undang-undang. Tah ceuk Kang Meri. Ya, Mang. Ayeuna teh jadi geus beuki ebreh. Jelas. Ebreh jelas, beuki eces jentre ngeunaan kasus mahabukna. Mahabuk teh nerekam, nerekam teh lah mahabuk teh. Mahabuk teh Kayak lain kira kitu ngartieun. beuki angot. mahabukna beuki angotna kasus LGBT. Balahan mah ka babaraha poe ka tukang teh geus aya nu pepeletekan aksi nampakeun persetujuan sapagodos karena perilaku LGBT. Komo geus dibalakan mah dibalakan lah entah. Di backingan we lah gitu. Di backingan ku siapa Menko Polhukam gitu anu nyebatkeun bahwa yen LGBT teh kodrat. Berarti kan ngadukung eta teh. Nah, Mang kieu mah. Heueuh lamun nya LGBT eta kodrat. Tunggu. Ai kodrat teh berarti eta mah geus titis tulis ti Allah nu geus teu bisa dirobah gitu. Geus teu bisa dirobah. Nah ieu teh secara akal jeung secara dalil ieu teh teu asup. Ieu. Heueuh lamun nya LGBT teh kodrat. Anggun. LGBT teh kan salah sahiji bagianna anu awewe bagi ka awewe, resep ka awewe. Lalaki resep ka lalaki gitu. Nah, ieu dinu perilaku jelema. Kodrat, berarti kan kodrat teh geus bawaan ti Allah kitu. Ya, geus bawaan ti Allah.
Nah, iya. Ayeuna cuk lamun urang nempos domba. Domba kan hewan. Hewan. Dinu domba aya naluri seksual teu? Aya hasrat seksual teu? Aya. Aya. Berarti sarua jeung jelema teu? Sarua. Sarua. Bisa eta mah. Sarua jeung jelema. Dua-duana aya naluri seksual. Dinu jelema aya naluri seksual, dinu domba oge aya naluri seksual. Ieu. Ari dinu domba aya teu perilaku domba jalu resep deui ka domba jalu. Domba bikang resep deui ka domba bikang. Aya teu perilaku kitu? Can manggih. Can manggih. Dinu sok aya dinu non baheula mah langka tapi nyata teh gitu teh. Eueuh da euy asa can manggih gitu teh. Tah eta teh dinu sato. Eueuh nepikeun ka energi can manggih. Perilaku lesbi jeung perilaku homo dinu domba. Jeung dinu sato-sato nu sejena. Nah, ari sato Kang Gun dibere akal teu? Henteu. Terus ari sato engke lamun geus paeh dihisab teu? Henteu. Sato wae anu teu dibere akal jeung anu lamun geus paeh moal dihisab teu boga perilaku kitu, teu dibere kodrat jiga kitu ku Allah teh. Yo, ayeuna dilarapkeun ka jelema, jelema dibere akal teu? Dibere akal. Lamun geus maot urang dihisab moal. Dihisab katurug-turug jelema heug ku Allah teh rek dibere kodrat gay kodrat lesbi. Sedangkeun ka sato anu teu dibere akal jeung moal dihisab teu dibere. Aduh mang, asupna ti mana eta alasan LGBT sebagai kodrat? Teu ngarti ayeuna mah euy bener. Jadi gelar akademik nu sakitu hese capek diraih teh. Eueuh artina euy. Kosong teh omongan teh. Kosong omongan teh. Nah, anu jelas mamang LGBT teh nyaeta perilaku lamun dinu Islam disebutna teh perilaku kriminal. Nah, kunaon disebut perilaku kriminal? Karena anu ngaranna perilaku kriminal pasti diberi sanksi. Good. Dalam modern kriminal mau diberi sanksi. Perilaku kriminal. Artinya anu perilaku kriminal teh ninggalkeun wajib, ngalakukeun nu haram eta kriminal. Titik gitu. Kriminal. Asup salah sahijina perilaku LGBT. Asup sahijina perilaku LGBT. Lamun dinu sudut pandang urang saraku umat Islam. LGBT teh asupna kriminal. Lain kodrat, lain panyawat. Jika gitu. Nah, lamun uing masuk ngaieukeun teh Kang Gun. Lamun ayeuna LGBT terus diaku sebagai kodrat. Ya. Terus engke KUA kumaha? Payu. Amun ka KUA kumaha? Mun kawin teh pan ka KUA. Ya lain itu berarti jelema anu ngawinkeunna sarwana berarti. So, saksina kumaha? Maharna saya terima nikahnya. Terus sah. Allah Akbar. Sah intinya. Sah lah. Sah. Sok daek teu KUA. Bapak-bapak di KUA ngawinkeun kitu. Kira-kira keluar moal akte nikahna, buku nikahna, keluar moal. Nah, lamun misalna teh teu kudu ka KUA cenah kamu nya. Geus padu asal prung wungkul kitu nya. Hirup bareng padu ngeunah wungkul gitu. Heug kita moal meunang ieu beurna. Kakak kartu keluarga kan kudu boga kakak lain teh. Cok, menang kakak moal. Ya
Ya bisa we dijieun tapi karena jerona teh suami itu dua berarti suami istri. Bener halus. Suami jeung suami. Suami hiji suami dua gitu. Oh bener hiji suami dua gitu. Nah, emang geus rarieuh sih lamun misalkan naon ngaranna teh ya secara logika we kan geus kacau teh. Jadi kahirupan jelema teh jadi acak-acakan. Dinya arahna teh geus acak-acakan. Ieu urang lamun ngomong logikanya, ngomong logika we tadi kan disampaikan ku Kang Mary nya, acan urusan rek kawinna wae ge kakauan geus matak piriweuheun. Jadi petugas KUA kan manehna pasti naon ngaranna teh perang batin. Kita itu status teh janda atau gadis, duda atau bujangan. So, ayang sapanya we ya. Lamun hayang boga kakak kan kudu boga kartu nikah heula lain. Tak ayeuna lamun kartu nikah teu boga lamun ieu mah nya. Teu kumaha rek boga kakak. Terus engke lamun teu boga kakak rek menang bansos mah eta kadinya. Kira-kira eta nu LGBT menang bansos mah. Lain masalahna. Kan bansos kudu aya kakak. Lain masalahna ayeuna kaos kitu teh heueuh loba. Itu loba kumaha? Lobanya meureun manehna mah geus teu butuh kakak, nu penting mah syahwatna kacalurkeun we. Engke mun manehanna hayang jadi menteri, hayang jadi presiden, pan kudu boga kakak lain. Nah, itu engke lamun kan ayeuna ngedaftarkeun kartu HP make kakak teh. Make kakak. Kumaha? Sok sana ngaluarkeun kakakna teh. Nepi kan ka dieu oge kakaradeet sakitunya. Bisa rarieun. Komo lamun dicuk-cuk jero, kena urusan nasab. Urusan waris, urusan wali, regenerasi. Nya boga budak anu kitu. Kapan moal? Heung kesana rek jadi bementeng negara. Lamun teu arorokan. Toh, mun teu boga orok, sana jadi bebenteng negara. Norek jadi dokter. Norek jadi penerus jadi presiden. Mantri. Norek jadi naon anu kitu teh nahkoda. Masinis, pilot, pan areueuh jelema teh. Cuk-cuk kan geus pirieuteuh gitu. Jadi kaditu mentok kadieu mentok. Nah, eta mundurkeun maju cek urang mah kelas kitu nya. Cek urang. Teuing cek manehna mah. Mikir tuh sih sebenarnya manehna kan kadinya. Tah teuing eta mah. Tah kieu Kang Mary menarik sih sebenarnya di sisi urusan LGBT kan lamun urang ngomongkeun logika wae ge geus matak piriweuheun sararea. Eta hiji. Terus kadua komo lamun ku urang dikaitkeun jeung syariat Islam, jeung Islam loba aturan-aturan Islam, loba hukum-hukum Islam, loba ajaran-ajaran Islam anu bakal naon ngaranna teh teu bisa diterapkeun, teu bisa dijalankeun, teu bisa dilaksanakeun. Tadi kan liur rek kawin hese kumaha carana. Erek jadi wali teu bisa kumaha carana. Erek jadi naon ngaranna teh boga budak teu bisa gitu. Aing kebayang lamun surat jenazah. Rek kumaha? Pan beda antara surat jenazah awe nya lalaki beda kumaha carana? Awe lalakinya. Wih, posisina beh hulu beh. Di beh tengah. Itu awe laki pan lieur. Rek nulis aran ge itu bin apa binti. Kan pikirieu. Eta dua urusan. Komo lamun misalkeun naon ngaranna teh tadi gitu nya urusan keberlangsungan hirup jelema, sustainability. Jelema ayeuna lamun misalkan jelema dipaksa kudu naon ngaranna teh ngabenerkeun gitu nya, ngabenerkeun LGBT. Terus kayak jelema teh rek dikatepkeun sanapuna atau naon ngaranna teh namanya bahasa teh nya eta sih gitu nya. Jadi jika nu jangan-jangan emang mereka salah sahiji tujuanna hayang
ngaranna Regenerasi. keberlangsungan regenerasi khususnya Iya. umat Islam. Toh ayeuna kan faktana anu mulai diasupkeun ajaran ieu ka ajaran ieu teh kan ka negeri muslim. Eta. Nah, ieu lamun geus asup ka dieu kan sebenarnya orang jadi loba pertanyaan oge gitu. Iya. Hiji urang ayeuna kan nemponya dina si Coldplay ieu riweuh manehna naon ngaranna teh mamawa LGBT. Bahkan ayeuna Mahfud MD oge sarua ngiru riweuh Karunya mamawa LGBT, artinya kan LGBT teh geus lain urusan personal. eta. Ya kan? Geus lain urusan personal, tapi geus jadi masalah anu diasupkeun kana ranah politik, kana ranah publik, kana ranah kebijakan. Iya. Nah, urang kan jadi loba deui pertanyaan lamun bisa asup ka dieu, jangan-jangan LGBT memang lain urusan person to person. Iya. Tapi geus jadi sebuah gerakan. Geus jadi sebuah kampanye global gitu. Anu memang urang kan jadi curiganya jadinya. Kunaha di negeri umat Islam ayeuna LGBT teh jiga anu dijagaan, didukung gitu. Anu ngakritik LGBT diserang segala macam. Bener-bener jadi anak emas. Bener-bener LGBT teh sesuatu anu kumacarana ulah aya nu anu ngaganggu lah. Ulah aya nu ngagogoreng. Ulah aya nu ngagogoreng gitu. Artinya kan oh berarti aya naon sebenarnya? Aya naon sebenarnya? Aku mah ya, Mang kieu ya. Lamun nalungtik, naliti kurang secara jeli ketika Mahfud MD mengungkapkan pernyataan bahwa LGBT teh kodrat, tingali posisi Mahfud MD sebagai naon? Eta sebagai pejabat publik. Pejabat publiknya di mana tingkat kabupaten, kecamatan atau RT lain, pusat. Nah, ketika pejabat publik tingkat pusat ngomong ngadukung LGBT, berarti ieu teh memang tadi jika ngungkun lain urusan person to person, tapi ieu mah urusan sistemik. Sistemik. Nah, ari nu ngaranna LGBT eta asal muasalna mun ayeuna nerekapna ti mana? Barat. Kan di barat. Di barat. Nah, terus tiba-tiba seperti paksakeun, dikudukeun lah. Dikudukeun ka pamarantahan gitu. Sangka dukung kudu gitu. Bahkan kan undang-undang anu bisa ngajerat LGBT ge sebetulna mah gitu. Nah, ieu teh mang jang urang pikeun umat Islam kudu jadi sebuah kerisauan, kewaspadaan gitu. Kewaspadaan. Da ieu mah lamun cek uing mah bukan sebagai sebuah kebolehjadian lagi. Bukan sebagai sebuah kejangan-janganan lagi gitu. Tapi ieu mah geus eces jentre bahwa ayeuna teh umat Islam teh keur bener-bener di awut-awut gitulah. Sebetulnya bukan hanya umat Islam, tapi karena Islamna oge gitu. Islam teh ente keur bener-bener dari segala macam cara, dari segala macam sisi kumaha carana supaya Islam ayeuna nu keur saeutik-saeutik bangkit, kusabab aya nu ngabangkitkeunana gitu nya, bisa henteu jadi bangkit gitu. Bisa teu jadi bangkit. Diganggu ku naon? Carana salah sahijina nyaeta ku ngampanyekeun perilaku LGBT ka umat Islam. Sangkan naon? Sangkan umat Islam garering. Sangkan umat Islam eueuh regenerasi. Salah sahijina boga kahayang bangkit lah. Boga kahayang bangkit. Nah, saha ieu teh nu ngalakokeun ieu? Nya urang ditu. Urang barat gitu. Nah, ieu nu kudu jadi bahan hiji nya urang sing rada cerdas lah gitu. Artinya memandang teh gitu. Artinya lamun tadi balik di kanu awal LGBT sebenarnya geus beres dina sisi logika, dina sisi
non ngaranna teh Komo dalil mah akal hukum sara. Terus termasuk anu hal penting nu kudu diwaspadai ku masalah bahwa LGBT ieu bukan hanya urusan person to person, tapi ieu geus jadi kampanye global anu dilakukan ku barat gitu nya. Jang naon ngaranna teh naonnya yang ngajadikeun si perilaku LGBT teh jadi perilaku global. Iya. Termasuk oge di negeri umat Islam, di tengah kaum muslimin gitu kan. Dan tingali we kan ayeuna urang masyarakat teh geus katingali rada permisif sebenarnya. Iya, itu. Jadi geus katingali geus kajelah kagitu akhirna teh gitu. Kusabab naonnya memang masif gitu nya. Kampanyena masif gitu nya. Anu berprofesi berperilaku oge masih anu ngajagaan, anu ngabelaan, anu nyerang karena mengkritik oge masih. Artinya memang bener cek Mary berarti geus salah sahiji anu kudu diwaspadai. Kudu diwaspadai ku urang. Nah, bahan penyelindungan teh kasaha Kanggun? Pan LGBT teh secara fakta penyakit. Penyakit AIDS, penyakit hepatitis, penyakit kanker anus, macam-macam deh gitunya. Nah, itu secara fakta kan gitu. Eta alus goreng. Terus ayeuna kan bikin rekam. Aya teu penyalindungan urang. Pan eueuh. Pamarentah malah ngadukung. Terus urang nyalindung ka saha? Gitu. Terus anu ngaranna nilai-nilai luhur bangsa gitu kan nya. Gimana nilai luhur bangsa? Heuh di mana ayeuna ngalindungan bangsa teh? Anteu aya. Nah, hiji-hijina urang balik nyalindung nyaluhuh nyaeta iwal ti ka jati diri urang saraku umat Islam. Geus titik. Eta da di nu Islam mah LGBT teh lain kodrat tapi kriminal. Bahkan hukumanana ge sangat berat. Sangat berat. Lamun di nu perzinahannya aya istilah zina mukson dan ghair mukson gitu. Anu ghair mukson kan ngan dicambuk gitunya, dijilid terus sekali ari nu mukson kan dirajam sampai meninggal. Berarti kan ada perbedaan. Ai LGBT itu aya perbedaan mukson dan ghair mukson. Dua-duana lagi dihukum sampai meninggal. Nah, gitu geningan Mang. Jadi LGBT teh kade omat lain kodrat tapi LGBT teh kriminal. Gitu. Anu kudu dibereskeun saberes-beresna nepi ka akar-akar. Sabab di Islam mah lamun aya perilaku jika kitu bakal dihukum saberat-berat tadi juga disebut. Insyaallah urang patentang deui mingon payun hatur nuhun hapunten insyaallah urang macode di grup.